Namun kula jadi duriah Rasul, muarek ngaku-ngaku. Naon sababna? Mohon atuh da isin. Janten duriah Rasulullah, makhluk anu pangmulyana sajagat raya. Atuh meureun kula teh saeutikna mah akhlakna teh kudu aya seungit-seungitna mah duriah Rasul kitu tah. Ari akhlak kitu patut siga ayeuna kieu sakieu ruksakna, sakieu gorengna isin rek disumput-sumput wae. Disumput-sumput wae. Moal ngaku duriah Rasul dina nyana ge atuh da isin ge isin kacida. Sok sanajan da ari duriah Rasul mah katingal homo ku jami anu tos dibukakeun mah ku pangeran paningal batina katingal duriah Rasul mah aya sinar-sinarna, aya rai-raina, aya heab-heabna, heab ademna, heab rohmanna, heab kadeudeuh jeung kanyaahna aya pasti ku jalma nu tos kabukakeun mah mata batina. Tah kitu moal kula mah rek nyumput teh rek dirusiahkeun. Lamun misalkan seandaina kula teh ieu duriah Rasul moal siga zaman kiwari kuat ka aya sertifikatna. Aduh aya sertifikatna yen anjeunna teh duriah Rasul. Tah kula mah moal rek ngaku-ngaku kitu tah. Kitunya da lain. Ieu mah seandaina kula mah turunan Garut rakyat biasa. Kitu baraya. Sehat-sehat barayalah ulah kapangaruhan kuno kitu. Nya dilancarkeun segala urusannya sampurasun.